Langsung ya. Rancakan. Ya bandar kapal Di mana? gerakan kapal ya Ri. Keur naon? Keur naon? Keur eta ngesakeun gula. Yang eta di itu tuh lagi soal. Keur naon, Mang? Ngesakeun euy. Loh, ya mah. Ningali ah. Ningali euy ka dieu. Ya lur, aya nu ngasakeun gula lur. Juragan kapal teh lur. Langsung ya. Iya, rumput. Tah. Tere asak euy. Naon? Ya teh pun sih kacang naon mah. Geus dipepes encan ieu teh. Acan? Hah? Naon? Teh satu kebun modal. Tah lur, ieu proses pembuatan gula kelapa. Tina seberapa kilo itu? Ieu teh tina seberapa kilo, Mang? 10 kilo. 10 kilo. Kita cai sebalet. Tina Tina cai sabaraha liter? Tina 30. Jadi 30. Minyak 60 liter. minyak kita Ya mas minyak sanes nu ngabeku sanes dibumbuan dipepes dipepes selama ngaran teu jadi meledak mudal gitu. meledak Non diisnya biar kempes lah, biar surut. minyak Jadi amun tadi minyakan mah kena teh tumpah-tumpah gitu, tumpah seae. sok morok ini man iya ayo korok nama ya korok nama kemana teh sawareh deui korok teh mah Ieu teh Mang Ako teh komandan Moro lur. kira-kira deui pasukan Moro komandan mawangna bu nama kayak tahu baret Pak Haji Parko bos kapal Maka itu cara masakin gula itu yuk. Mang gitu kan lama rasa sama berapa jam? 2 jam. Jadi kocek-kocek itu Mang ya. Nah, panas Mang euy. Ieu teh prosesna teh sapertos ngadamel dodol ka mah nya Mang nya. Ini menurutnya Nuhun. iya gula digodokeun gula. Godokeun. Kata kan terus dikocek-kocek beki mengental deh gitu. Dodol oge tina cai kelapa menurutnya. Tina naon? Dodol teh tina naon sih ya? Dulu jeung naon Mang? Dina bahan ketan. Tina bahan ketan. Oh, dina ketan. Nah, ketan karena ketan naon? Dan bodas. Iya, tina kan ari ieu mah bakal jadi gula meureun tina cai kelapa. Iya. Putra langsung putra lagi. Iya, ka kamera mun kumaha. Jadi iya udah ngawancara Haji Ako bos kapal. Oh, bos kapal. Jenis kapal itu kumaha wae sautannya. Nah, ada buku bok karet itu. Iya, enak. Narasumber ya. Nah, nyadap karet ongkolnya mah. Ongkol.
Juga mancing itu. Ya jadi luri itu jadap kret ongkohnya, jadap kalau Oh. Ya bos kapol oh iya. Bisa juga. Kapol, karet, kalapa. Kue minggu moro. Kue minggu moro bahagian nanya. Hiburan menurutnya mah. Hiburan mah. Lucang rada di ruang ngokel ka dieu. Iya mah kita pakai obat ya nya. Obatnya. Obat kaporit yang rasa hasem. Obat itu teh itu paling berhasil. Sarwa we obat supaya hasem jadi nganggo obat kaporit. Tadi bulan naon jadi ya? naon jadi. Wah, tabulanya. Aya nu terus jadi. Gila nu terus jadi. Kalau dia capek belewok. Kita ngajual untuk saham itu Kaji Darin nya Kaji Lukman seberapa poe kasakeun teh sekali 2 poe sekali Terus kakak mudnya. Proses. kercacaahan nih mah coba video nih mau doain Kami ya kamu naon mang? barang kapol Oh, garang kapol. Udah bari mudnya. mari makanya kapolnya mari ieu naon mang ada ati manggul lem oh iya pamanggul nantinya kita teh nanti rancatan make benar make euy bari moro Nah, bari murung ke lah deui. kira moro mang jadi lah ada lahan biasa ada lahan lahan waktu nya Tuhan biasa. Cuman wawancara nih, wawancara. Wah, Tapi lagi ngomong, Nuhun sakit atuh nyalur ieu berhubung neme teh narasumber juri. ya lain mah. Nama tuang wewe. Ayo tuh we. Mang nun mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk.